Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Fani Khoirus Solihat di kelas 12 MIPA genep baris mintonkeun monolog drama anu judulna Ngeunteung. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung, neuteub imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi jeung sajabana. Tanda cinta teh, tanda cinta anu tara bisa dibobodo. Jerawat, meni beureum kieu. Pencet ulahnya, siun perih. Tapi da meni asa ngagokan. Asa nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Tiga cinta kuring anu keur ngajambah. Kaluar tina kulumutna, ngudag cahaya anu sumorot tina saja anjeun, Kang. Nya geuning jadi panyari kana beungeut kuring. Anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa, irung jeung halis abdi nyeples pisan kana pangambung jeung keningna mamah. Arigado. Gado mah ka nini kuring. Naon deui nya anu siga mamah? Oh nya, bilir jeung rambut disebutna kuring teh kembar sareng mamah. Alih-alih awak cigana ka bapa. Malah lamun lempang mah sikih pisan pada nggarblay. Saur Mang Omen mah abdi teh fotokopian ti bapa. Ari bapa nya ti saha deui pamisanes ti bapana mah. Nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tempang sabab kabujengan tunkeun. Mugia ditampi iman Islamna sareng diasih ku Maha Suci. Uluh saha anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan geuningan. Ambueng. Oh nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun, aya walungan cinta anu ngembat nya panjang pisan ngaliwatan mangabad-abad kahirupan ti Bapa Adam, ti Ibu Hawa, ti karuhun, ti bao, ti aki nini ka indung bapa, janten ka arurang. Nya muhun, insyaallah hanyaan sareng kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku sim kuring. Walungan cinta anu aranjeun anu ngamuara di diri sim kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Insyaallah Allah ngaping sareng ngajareun diri abdi. Ayeuna hate kuring keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat dina pipi. Gerang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Walungan cinta anu aya dina diri kuring sina terus ngalir dugi ka anak, incu, buyut, bao, jeung turunan pangpanjangna. Pancen kuring di dieu nyaeta usaha jeung ngadoa ame ditangtayunan kanu jalan anu Gusti Allah diridoan. Amin ya robbal alamin.